Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Ibu Anika Nia di pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang? Mudah-mudahan sing sarehat, tong hilap, jaga kesehatana. Dinten ayeuna urang diajar pangajaran kaulinan barudak. Pek hidep regepkeun video pembelajaran Ibu. Mikawanoh kaulinan barudak. Samemeh kaulinan komputer sarupaning Sega atawa Nintendo datang, barudak di tatar Sunda boga rupaning kaulinan pikeun ngeusian waktu ulin. Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mideng dilakukeun ku barudak dina mangsa keur rineh. Upama nilik kana prak-prakanana kaulinan barudak teh aya nu kaasup kana olahraga tradisional. Aya oge anu leuwih deukeut kana kesenian. Anu mangrupa kasenian biasana diwuwuhan ku kakawihan. Dalah mangrupa kaulinan barudak anu kaasup kana olahraga. Tah jadi dina kaulinan barudak teh aya nu kaasup olahraga, berarti sehatnya upami ngalakukeunna teuras deui salian ti nyehatkeun kana raga bisa ngalestarikeun kasenian Sunda. Naon wae sih? Tadi dieu aya sababaraha bagian. Dumasar anu ngalakukeunna aya 3. Nu kahiji kaulinan barudak awewe, nu kadua kaulinan barudak lalaki, anu katilu kaulinan barudak lalaki jeung awewe. Lamun dumasar kana prak-prakanana aya 2. Anu kahiji anu dibarung ku kakawihan, anu kadua anu henteu dibarung ku kakawihan. Tah ayeuna urang nyebatkeun kaulinan barudak awewe. Jadi anu dilakukeun ku istrinya aya simar, aya backland, aya anjang-anjangan, aya sondah, congklak sareng encrak. Anu kadua kaulinan barudak lalaki, di antarana aya gatrik, papanggalan, langlayangan, kolecer, sorodok gaplok, jajangkungan, ngadu kaleci, pepeletokan. Cobi di bumi asok ngalakukeun tara. Taranya ayeuna mah mainna teh main game wae. Padahal mah kaulinan ieu teh pikeun kasehatan upami ngalakukeunna, kusabab aya nu kaasup kana olahraga. Anu katilu kaulinan barudak lalaki jeung awewe, di antarana galah tawa gobag, oray-orayan, ambil-ambilan, ucing sumput, boy-boyan, pacici-cici putri, ucing-ucingan, empet-empetan, sasalimpetan, hahayaman, cingciripit sareng peupesingan. Salajengna dumasar kana prak-prakanana. Anu kahiji anu dibarung ku kakawihan. Bu, naon ari kakawihan teh? Jadi kaulinan barudak anu dibarung ku lagu atawa nyanyian. Tah di dieu aya oray-orayan, cingciripit, pacici-cici putri, perepet jengkol, slepdur, ambil-ambilan, paciwit-ciwit lutung, endek-endekan, pacublek-cublek uang, ucang-ucang angge. Anu kadua anu henteu dibarung ku kawihan aya gatrik, simar, ucing-ucingan, sorodot gaplok, anjang-anjangan, ngadu kaleci,
sondah, congklak, galah atawa gobag, kahayaman, kobak sareng jajangkungan. Sakitu wae materi dina dinten ayeuna, patepang deui di Minggu Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.